Para mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng anu mana Mang Jaya nuju ngahanca dongeng judulna nyaeta Neangan Bapa. Karangan Kileksa atuh nembe ge bagian kadua para mitranya nembe bagian kadua. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi ka kabingahan. Atuh para mitra sadaya sakumaha nu kauninga ieu dongeng kasanggakeun etang-etang hiburan pangbabramana di Mang Jaya official di channel YouTube. Oge para mitra hatur nuhun kasubri kaum dangu nu parantos ieu nu subscribe sareng locengna. Eta prayogi para mitranya mah subscribe sareng locengna. Alhamdulillah para mitra sadaya jumlah subscribe nami oge di antawis pendongeng mah para mitra. Alhamdulillah para mitra Mang Jaya official kalebet. Hartosna mah channel anu hartosna mah aya subscribe dulu alhamdulillah para mitra seueur. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we ayana. Dongeng-dongeng ti Mang Jaya official seueur para mitra di Mang Jaya official dan nu parantos diangkat nya mangga buka we lah channel Mang Jaya official para mitra. Atuh nu teu acan we subscribe sareng locengna ditoel nya para mitra. Margi subscribe kanggo Mang Jaya sapara kanca kanggo Mang Jaya official. Atuh locengna biasana sok ngawartosan poe duadana ditoel para mitra kitu nya. Mangga bilih bade ieu komentar bade naon teh ngabagikeun mangga bagikeun we kana teh acan uningan. Urang teraskeun Neangan Bapa karangan Kileksa ayeuna nincak bagian kadua wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian kadua. Mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Di studio para mitra Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian kadua. Para mitra anu mulia, Amsan menika kerot bakat ku ambek. Panon beureum ceuli euceuy. Mun kongang mah hayang nampiling we ka Anggara ngan teu wanieun da geus rumasa. Yen Anggara leuwih unggul batan manehna. Antukna ukur bisa kukulutus sarta pok nyarekan. Oh, kurang ajar sia. Gabah teuy ngahina ka indung dewek. Nah kitu mah dipoyok lebok sia. Jangan digogog nya mantog. Naon? Gagabah? Anggara cengkat bari curingha. Oh, si lain mah gagabah nyarita teh. Ngahina ka indung dewek. Gagabah mah keuyeub atuh euy. Nah, make los-los kana keuyeub. Euy coba we pikir ngajedog hanapeun batu gede. Kumaha sia lamun ninggang pan pajet meureun. Tak kitu gagabah teh ngaranna. Oh, kalaka beuki ngaco sia Manggara. Ulah labora sia ari nyarita teh mun kadenge ku indung dewek, moal teu dibobok sia bibir teh. Ya, teu labora, uing mah dan labora mah kalong. Ah, semake mah kana kalong. Opek we pikir ku maneh, kalong mah heesna bari na gantung. Kumaha sia mun ngalilir tuluy ragrag, panyeri meureun. Tanu kitu ngaranna lalabora. Cik Anggara beuki angwat ngaheureyan. Puguh Amsan beak carita akhirna mah kop kana koja. Maksud rek dibalangkeun kana kotakan rek dileyak kana leutak. Korejat hiukep dirawel ku Anggara pok nyarita. Kunaon dari mane Amsan? Pusing jaga mah, secape gawe teu kapake ongko. Oh, teu kapake kusaha ari mane. Nya kumane hana capek hana nipu ka indung. Ngabobodo ka kolot, dagangan dirarad, uras dibawa, gorengan dileled, cuhcur diringkid, cau muli dikerid. Tapi ka indung dewek mah meuni nya celes ya teh. Ek pikir tengeuna pan ka dewek noge. Cek si Amsan bari baeud. Hatenya an ngerasa panas jeung rada kaduhung. Bet daek diajak teu bener ku Anggara, tapi cakakak Anggara nyeungsirikeun geus kitu pok ngomong.
Amsan. Ngari maneh atuh. Bet kawas bolon menu nipu saha dewe kata maneh. Nya maneh da maneh nu ngajakna. Nama ke daek atuh. Harinya kene mah sia kakolot ulah daek, tapi kudu dibelaan. Ari maneh kumaha? Pan meuni haripeut diajak kitu teh, kaos nu atohna keur cik kepikir sanu salah cing. Si Amsan garo-garo teu atil. Ambak nyedak tanaga midak. Akhirna rumahuh bangun capek geus kitu pok ngomong leuleuy. Sulah, ulah nyaritakeun kitu patut bari nage. Ieu mah urang ngurak da niatna gerek ngurak datang ka sawah teh. Oh hayu, tapi kudu milihan anu ieuh euy. Panas kene ayeuna mah tuda meninong toreng kieu. Hayang nu ieuh mah kudu di imah atuh, di mana teuing aya sawah ieuh. Aya sawah sakotak, ceuk Anggara bari cengkat. Kop kana urek tuluy kaluar ti saung. Boleh kojana tuh. Sorena we kumaneh, na mumul-mumul teuing bari oge. Si Amsan daek teu daek ngelehan maneh kop kana koja. Nu loba keneh eusina da uras jeung gorengan mah para mitra mahikeun opataneun. Geus kitu mah duaan neangan eupan tuluy ngurak mapai galengan. Sagaleng sewang tapi henteu pajauh. Puluhan eupan geus beak, puluhan liang geus diurekan tapi belutna ngan meunang hiji. Kitu ge lembut ukur sagede cingir. Panon poe beuki ngulon panas beuki moreret kalah kanu ngaramet. Malah nu ngaramet geus loba nu balik. Ngabring mapai galeng ngelek eceng. Aya nu ngepeul genjer, aya nu nganung kikini para mitra jeung pepeuneuyan. Kini ini. Kira-kira wanci asara si Amsan jeung Anggara ngarasa lapar jeung hanaan. Balas lilumpangan dina galeng bari jeung teu bebeunangan. Ngurak mah beudeung Anggara cengkat ret ka Amsan. San, lapar euy aya kene uras euy. Nya aya atuh obo kusaha, dewek mah tara lici kaos maneh. Eta geus ngajejeleh deui wae. Hayang dikuyuk sia di sawah ku aing. Kadikeun kojana euy, aing lapar ye urang guar lah. Ulah di dieu atuh mending di ditu tuh. Si Amsan nunjuk kana tangkal buah nu ngarunggunu. Kuleuneun eta tempat aya tegal jukut parantingan ngondomah atawa munding. Oh nya bener ieu ah. Mangko aya pancuran di dinya mah nya. Mun hayang nginum kali calawak we nanean tina cepancuran. Bral duanana laleumpang ngajugjug ka sisi sawah. Muru tangkal buah teh. Sanggeus tepigek dariuk dina akar, nareunah tiis matak seger. Kawan tu kasilir ku angin leutik nu ngahiliwir dihibur ku sora manuk anu recet di sarada. San, tu aya si Isa euy, keur ngangon sapi. Ceuk Anggara bari tuluy ngus ngahuap, camuil, lak neureuy uras. Garwana tuh sina ngopi di dieu, di kelahanan mun aya sesana. Aya beuteung dewe kosong keneh can ceubeuh. Segala-gala teh mendikeun batur urang we heula pentingkeun mah. Ceuk Anggara bari kop nyokot uras. Duaan pating camuil ka tembong bangun nikmat naker. Barang dahar semurusuh atuh kabuhulan. Talenjeng kapancuran nu aya hanapeun tangkal buah. Lak-lak minum cai ata. Tuluy si beungeut eureuleu turab. San, geus eueuh euy da ka. Baik mana cicing di dieu nya, si Isa rek digerowan ku dewek. Si nareuh di dieu, sapina si pelen urang keurian. Ceuk Anggara bari kutap ketak. Oh jiga tuh temal Amsan. Harita keneh Anggara ngagerowan si Isa. Tukang ngaon sapi jeung muning bogana bahdaim. Teu kudu ngadua kali nyarukan torojo si Isa nyampeurkeun. Serog ka hareupeun Anggara jeung Amsan. Ayo naon euy? Pokna bari haheho. Lain hayang ngopi euy, tu aya uras jeung gorengan. Tapi dewek minta idin rek tumpak sapi maneh si pelen teh. Oh dibuat tuh di mangan kade rada galak sok ngegebos euy. Cek Isa. Ngadenge aya opieun kitu mah. Atuh puguh we keur mah kacida para mitra sadaya laparna. Nya laparnya hanaan gek diuk dina akar buah. Kop kana uras di baturan ku si Amsan. Ari Anggara para mitra hari teh mapai galengan sawah. Bari rarat-reret kawas aya nu diteangan. Sakapeung dongko sapakeun sakapeung cengkat bari ngareret ka Isa nu keur cacamuilan ngadahar uras. Akhirna leumpang ngadeuketan sapi si pelen anu keur jongjo nyatuan. Mimiti nama agag-agagan rek ngadeuketan da sieun galak.
Ari pek teh bager naker komo basa diusapan beteng nama sapi teh beki lindeuk bae katempona. Geuning lindeuk sapi teh ye. Keun sia ku aing rek disulap sina jadi sapi bayangan. Mun teu salah mah ieu sapi bahdaim nu kawentar pedit jeung telenges. Rasakeun sia. Ceuk hate Anggara. Tuluy ngupesapan kunduk sapi si sapi jongjo nyatuan rasa nama dipikaheman. Nu usapan beuki luhur tina tanduk kana tarang malah mah tandukna ge dirampaan. Si sapi teu kuna naon sabot kitu Anggara ngodok saku baju anu geus dekil. Ari kaluar ngeupeur gaang bus diasupkeun kana ceuli sapi. Pileuleyan jadu ceuk Anggara tuluy indit gagancangan. Nyampeurkeun deui ka si Amsan nu keur ngobrol jeung Isya. Gek Anggara diuk panon melong kana sapi nu geus mimiti danga, ceulina dibubat babit. Lain rek tumpak si pelen angga, ceuk Isya. Sieun euy, sieun ragrag euy. Sapina kawas rek galak geuning. Wah. Urangan laki teh piraku elek ku sapi. Ceuk lewe tali tenokna. Riyu jeung lewek. Isya nangtung tapi Anggara mah jongjo nangkep tuur. Panon melong ka si pelen. Barang keur gunem catur, si pelen ujug-ujug ngirid. Tanduk ditungkulkeun. Suku tukang nojer. Sasebreng bari gegebes mata keueung. Suruduk cedak kana gawir taneuh paburisat nepi ka ngebul. Durug-dug ngidul, serenteng ngaler, sewot ngulon, seak ngetan. Sapi teu daek cicing sakapeung tangah bari nyiring. Sakapeung tungkul kawas anu rek nyinak musuh. Ai kunaon si pelen euy? Tara-tara ti sasari ha? Isya reuwaseun sok sieun sapina kumaha onam. Mangkaning sapi dunungan, sieun katempuhan, jung si Isya cengkat kop kana pecut, maksudna marek newak sapi bisi kabur. Ade ja bisi ngamuk euy, ceuk Amsan teu ngartieun lantaran si pelen ujug-ujug gagadil kawas nu ateul tanduk. Wah, moal atuh da kawing mah geus waguheun. Isya maksa ngadeuketan ka si pelen. Adi Anggara cicing bae, bari nempokeun si pelen nu beuki motah, gawir diseunakan suku totojer. Buntut centang, sabreng gegebes para mitra. Gegebos bari nyiri, taneuh ngebul menimbulek kaluhur. Barang nempo Isya ngadeuketan si pelen molototan. Buntut beuki centang na sabarut nubruk kawas nu bayangan. Mata beureum tanduk geus dipasang rek ngagadil Isya. Sis. Kunaon pelen cicing he? Cicing. Cek Isya marukana si pelen teh kawas sasari sok bager. Sabaut nubruk seseukeut tanduk meuni geus nyiriwi. Rek nurih beuteung si Isya ngalenyap, kajeleng luncat ka gigir, sewot sapi ka gigir. Langsung rek ngagalei si Isya, nyapuguh Isya soak. Teu nyangka yen si pelen bakal ngamuk ka manehna. Tungtungna balicat berengbang rumpat sakalumpat lampet. Orokaya si pelen teu ngantep nyaberut ngudag. Celeng Isya kana gawir si pelen nuturkeun. Belum Isya labuh datang si pelen leye dilayak ku kupat suku. Isya jejeritan minta tulung. Nah, naon si pelen tu Isya caruka dari cilaka. Nah, tulungan. Cek Amsan bari singki rek nulungan Isya. Oh, nulungan teh kumaha petana tempo atuh sapi teh lawan-lawan di jalma. Jalma mah hengker cara maneh sakali ngagadil kebudan badil beuteung tah. Tulungan atuh kumane euy? Weh sieun bisa digalei cara si Isya. Oh, nu kumanya euy? Itu si Isya ruksak, mah. Ruksak euy digalei euy, Beuh. Kumaha nulunganana? Amsan kawer. Manehna ngarasa bingungna kudu kumaha nulunganana. Cicing we teu kudu loba omong lah. Nu duaan samar polah ka Isya hayang nulungan tapi taya pangawasan. Daru masa hengker ari dibandingkeun jeung tanaga sapi mah. Komo da ieu mah sapi keur ngamuk kawas nu edan bayangan para mitra. Jumrit nasi Isya kadengieun kudu keur macul. Malah manurek ngarit ge kabengbat ku sora Isya atuh pating torojol aya opatan. Rek nulungan ka Isya nu diamuk ku sapi. Tapi sapi nu ngamuk lain bantrak-bantrakeun nempon daratang teh kalah kabeuki maceu. Durug-dug muru ka kidul, seak cileng nu ditarajang luncat. Saberut sapi narajang deui, tanduk digadil-gadilkeun. Hulu minang gigideug ceulina diasah kana gawir. Harita Isya ngalempreh teu walakaya. Ari sapi abur-aburan ngudag nurek nulungan. Tungtungna berlumpat satarikna. Taneuh nepi ka ngebul batu leutik merecreng. Saberut ceger nengar tangkal jambe. Dorok-dorok, tangkal jambe runtuh.
Nurek nulungan tayan wani deket kabeh ge miris. Sieun kabarerangan ku sapi galak, tapi aya nu rada tenang saurang manehna rikat muru ka Isa. Nu teu empes-empes regayang dipayang dibawa lumpat sangkan jauh jeung si pelen nu keur ngamuk. San, ya urang balik euy bising katempuhan, ceuk Anggara ngajak balik ka sobatna. Sabab ngarasa reuwas ari nempo kitu mah. Baluas nempo si Isa nu kapaehan akibat digalei sapi. Oh, yo atuh. Si Amsan teu loba omong. Beungeutna pias tuluy pating berebet lumpat ngajauhan pangangonan. Kacaturkeun para mitra, sakadang sapi tuluy aber-aberan ka mana bae. Nempo nu keur ngaramet disampeurkeun pare nu keur sumedeng hejo digalei, atuh pugu jalma-jalma pating jarerit bari burber lalumpatan. Lila-lila sapi lumpat na ngadeuketan ka lembur. Sakur anu kaliwatan diteungar puguh jalma-jalma beuki reuwas. Sok sieun diamuk ku sapi edan. Akhirna sapi edan teh para mitra tepi ka lembur. Nya puguh menigu jerud jalma-jalma pating jorowok nyebut sapi edan. Budak burber lalumpatan ka imahna. Indungna pating jerewe. Seberut sakadang sapi muru kanang. Jeger nengaran tihang kanang. Lila-lila jadi doyong kenteng na maruragan. Pruk pre para reupes tungtungna borobot. Pruk kanang sapi runtuh. Pelecet sapi edan teh lumpat deui pus ka pawon. Koceak nu keur nyangu ngajerit sabab aya sapi asup ka pawon. Borolo piring digadil saboboko. Borobot para mitra parako diteungar. Blok seeng bahe gigih abur-aburan. Ngeboga imah geus ngabecir jalan tepas, jejeritan menta tulung. Bros sapi edan teh biji nobros bilik, pelecet lumpat bari huluna gigi deui. Matana buncelik meuli geus beureum. Sesebreng jeung gagadil matak paur jeung baluas. Ulang kaler awas tah sapi edan kadinya. Ceuk hiji lalaki gogorowokan ngabejaan ka baturna. Lalaki nu jag-jag bari jieu ti imah. Aya nu mawa tamang, aya nu mawa tumak, aya nu mawa gegendir, pring nu rek moros sapi edan. Pak RT gogorowokan nitah ngampih ka barudak jeung ka awewe. Batur-batur kebung. Pak RT merek komano. Beretak lalumpatan ngudag sapi nu edan. Para mitra kaum dangu, ari sapina harita teh muter di palataran imah Bahdaim. Atuh Bahdaim norojol biji manehna kaget ngadenge sapi nu sesegor, sarta kadenge ngagadilan tatangkalan. Ai, kunaon sapi abahnya? Mana si Isa? Bahdaim sababaraha kali nanyakeun tapi taya nu ngajawab. Jerut Bahdaim turun kaburuan maksudna rek newak sapi nu keur ngamuk. Disangkana ngamuk biasa da geus wawuh ieu. Tapi harita masih pelen teh kawas nu geus meupeus keuyan. Hayang amuk-amukan sakebekna. Barang nempo Bahdaim turun kaburuan palicet malik. Ulu dengdek memener tanduk di lelempeng ka Bahdaim. Saberut dulug-dulug nubruk. Bahdaim ngalenyap kajeleng nyingcet ka kenca, serenteng sapi milepas, ceger nengar lincar. Rieg imah ingeung porolo parabot marurag kadenge aya kaca peupeus. Kurang ajar. Sapi kunaon ha? Bahdaim geus siap rek newak jadi maras miris. Beungeutna pias, untung ngusap beungeut para mitra. Untung nate bari ngabecir ngajauhan teu wanieun ngadeuketan sapi edan. Bapak, sapi sada teh nu abah lain, ceuk Pak RT. Oh, sapi abah. Ka mana si Isanya budak ngangon ka sebelah teuing. Ingon-ingon kalah ka di abur sina ka lemur. Bahdaim kalah ku kulutus ka budak angonna. Nu memang sapi teh kudu nama aya dina tanggung jawab budak angon, tapi ayeuna teu bisa kitu da sapina para mitra. Edan sabab aya nu ngajailan. Bah, mun teu beunang ditewaki rup-rup, kapaksa urang paehan, ceuk Pak RT. Bari nyalindung ngigireun tangkal jambu mun sapi nubruk kari nyingcet. Keheula ulah waka kitu peda Pak RT. Gagah bae teh ngaranna. Nyapirakeun kana barang batur balina oge, ceuk Bahdaim teu mikeun. Da pugu boga sifat medit buntut kasiran alias cap jahe merengkel merege hese cenah para mitra. Lain gagabah bah tapi kudu nimang-nimang kana kaselamatan balarea ieu. Tu imah batur anjur diamuk ku sapi abah. Tangkal kai rebah, kanang sapi ruksak. Kumaha ngagalai anak jelema? Ceuk Pak RT bari tetep teu weleh waspada.
Lantaran sapi edan terus-terusan ngagadil daragdag durudug ngaler ngidul. Moal dipaehan sapi abah mah, keunrek ditewa ku abah. Cek Bahdaim menikeukeun. Da puguh ngarasa lebar, mun sapina kudu dipaehan teh. Mangkaning sapi pelengan hiji-hijina, anu sejen mah biasa we teu aya nu punyul. Harita sapi edan keur ngagaleuy kebon laja nepi karbah. Diirik bari digadilan tangka cau suruh para mitra ancur pejet rungkun kapolnya kitu keneh estu taya nu walagri. Serog Bahdaim maju deui ayeuna mah singkil rek newak sapi. Sabab bisi dipaehan ku batur, tapi sapi edan geus teu wabuh kadudungan. Lantaran geus satengah edan kawan tu huluna asa bejat balas gagadil. Jaba di jero ceuli aya gaang susungkur. Sabrut sapri narajang ka Bahdaim. Tanuk meuni geus nyewuk. Rek ngagadil kana beuteung, mun keuna teh moal teu budal badil. Tapi Bahdaim rikat ngagiwar bari ngajewang tali tenokna. Ngan teu beunang. Da sapi ge kaburu ngabalicet kudu-kudu Bahdaim rubuh suku ti parekos. Liye ditincak ku sapi. Barang rek digadil tongongna kaburu ngagereleng. Bari ngagorowok minta tulung. Tulung! Abah tulungannya tulung! Cenah korejat hudang. Lumpat ingkud-ingkudan ari sapi meuni centang-centang merek mudag deui. Ngan untung Pak RT rikat ngabebenyokeun. Ngagajeleng luncat megatan ngaras sapi kabengbat kumaneh. Na ane balicet teh para mitra sapi malik ka Pak RT. Teu tulus mudag Bahdaim atuh Bahdaim teh aya dangka keur ngejat. Plus ka imahna. Sapi mudag ka Pak RT tuluy gurugdug bari sesebreng. Celeng Pak RT kana gawir muntang kana dahan selom. Kepung oi kepung. Pak RT gogorowokan nitah ngepung. Rob jalma-jalma ngadeukeutan. Ari lobaan mah warani maju bari tatan-tatan rek neurad sapi. Tong dipaehan sapi abah. Kade teh sapi abah ulah dipaehan. Bahdaim ngagorowok ti imahna. Ngajedog ge balah. Sepugu sapi edan ngabahayakeun. Kumaha kuring we lah. Pak RT rada keheulin. Lantaran Bahdaim kacida pisan meditna. Teu mikirkeun kasalametan balarea. Bahdaim bangkenu bari ngurutan tuur. Ari jalma-jalma teu malire kana omongan Bahdaim. Terus ngang segrek ngepung sapi. Tambang keur ngeurad geus sayagi. Kegendireun keur meupeuh geus sadia. Bedog keur mencit geus dilagar. Maju! Pak RT mere komando. Sabrut sapi edan nubruk kanu ngepung. Tayohna bae reuwas ngadengin ngagorowok. Turiak numpung ningrai. Da mung ari kagalai sapi mah para mitra. Sieun kawas Bahdaim dileyak nepi kanang kerak bengkang. Piur sapi kabur bring pada ngudag rame pating jorowo. Para mitra kaum dangu. Bahdaim geus turun kaburuan rek ngilu ngudag. Tapi awakna karasa asa pasiksak sukunya nyautan ayeuna mah karasa nyerina. Atuh gek diuk dina golodog muringis bari ngurutan tuul. Waduh, cilaka kayak kimaya palang siang sapi teh pada mencitnya. Nah kunaon aduh sia teh pelen aya-aya wae. Bahdaim sasamat ka sapina. Keur kitu torojol pamajikanana napok nanya, "Abah, cicing atuh ulah neangan picilakaeun. Rek naon los-los ka ditu bari oge keun bae sapi mah cenah ditarewa ku batur. Bising bahaya bari oge." Bahaya 70 sia. Pugu abah teh melang bising sapi dipuncit ku batur. Nah teu lebar kitu ku sapi nu sakitu badagna. Nah teu lebar ku awak mun digali sapi. Bunarti kalah kamalik nanya. Kituna teh bari mencrong kana beungeut salakina nu pias. Da pugu keur ngararasakeun ka nyeri nu sanyana. Heuh, nyeri mah pugu abah teh sia. Duh, ieu walikat beuh asa sempal. Tuur leuleus urut di parekos. Heuh, nu mata cicing bari oge. Lebar ku sapi, lebar ku nyawa. Barang keur gunem catur kitu kadenge aya nu surak meni eak-eakan. Bahdaim curing hat lat poho kana kanyeri leos init bari ingkud-ingkudan. Atuh pamajikan nepi ka olohok kaget nempola lampahan nu jadi salaki bet teu beunang dipika hemat. Keukeuh bae init bari mawa kanyeri. Harita sapi nu edan teh nyemprung kabur. Diudag ku jalma rea bari susurakan barang tepi ka sisi lembur belah wetan. Sapi teh muru kana gawir kalepasan juralit kana mutragrag meuni ngageblug keur jalma-jalma surak awor jeung pating jorowo. Ragrag euy ragrag. Cenah tuluy ditema ku nu sejen. Sapi tiguling.
Teuing rob pada nempok ti bibir gawir. Kasampak sapi edan keur gugudubugan teu bisaeun lumpat deui. Lantaran suku potong nu hareup atuh keur abrug-abrugan bari sasagor. "Tarurun we, tewak sakalian," ceuk Pak RT. Terus jalema teh tarurun muru sapi. Bareng jeung kitu Joel Bahdaim meningah hegak bakat ku capek kesa ngucul. "Kamana sapi teh, kamana? Mana sapinya mana?" "Itu di lebak rag-rag bah. Datang kanang karak tuh matana murag. Coba cokorna rengkot buntutna nilep deui. Huntuna coplok deui." Ceuk rasa urang para mitra ngebanyolan. Padahal mah sapi ukur potong sukuna wungkul. "Wah, sia mah kamana wae? Aing ngomong teh. Mana sapina mana?" Bahdaim tuturubun murus sapi. Barang geus tepi ngahulang bari ngahegak. Panon melong teu ngiceup-ngiceup. "Bah, rek kumaha mun geus kieu? Na keukeuh moal dipeuncit sapi teh?" Ceuk Pak RT bari neuteup ka Bahdaim nu masih keneh ngahulang. "Nya kabagsa. Kudu dipeuncit ari kieu mah Pak RT. Lebar bising teu kapulu." Ceuk Bahdaim akhirna mah nyaluyuan. "Pek we ku abah atuh. Da ieu mah geus lineuk moal ngamuk kawas tadi. Da kuring mah nitah meuncit sote mun sapina ngamuk wae. Bisi matak bahaya keur balarea. Ari geus puguh lumpuh mah prak we mah serahkeun ka abah nu kagunganana." Nu araya didinya panujueun pisan kana omongan Pak RT. Lantaran sararea geus pada nyahoyen sifat Bahdaim teh teu pikaresepeun. Medit jeung pelit, licik sarta taradaek ngelehan, hawak sok sagala hayang meunang sorangan. Atuh raong nyebut panuju pada embung mantuan ka Bahdaim malah aya nu miheulaan ngaleos da geus puguh sapi mah moal ngamuk deui sukuna rengkon. Bahdaim ngahuleng manehna teu ngomong deui dikitukeun teh. Jalma-jalma teh teu kudu dititah para mitra, pating koloyong pating laleos. Armung mantuan nu ronghok di dinya ukur barudak jeung awewe nu karek Joel hayang nempo. Lila-lila nu tinggal teh ukur Bahdaim jeung Pak RT dan nu sejen mah pating laleos. Ari sapi sesegor bari gugurubugan. Sapi teu bisaeun ngejat da suku hareupna rengkon. Atuh gagasah we gawena teh huluna gagadil suku tukang totojer taneuh nepi ka ledung. "Pek wae bah kuring rek balik bah," ceuk Pak RT bari ngaleos. Tapi gancang dipegatan ku Bahdaim. Ke Pak RT. Ulah tega ieu ka abah, piraku teu karunya. Mangkaning abah teh nyeri suku ieu teh bala dadag eungap, urut tadi digalei sapi. Cacak mun lain abah mah boa geus kumaha ieu teh. Bahdaim keun. Rek ditinggalkeun ku Pak RT tapi dina omongan katara keneh sombongna. Muatake karunya we. Bisi sapi kapeuncit manten pan lebar lain. Pek we ayeuna mah tewak tungtun bawa ka kanang. Ceuk Pak RT ngaheureuyaan. "Duh, Pak RT. Ayeuna mah abah teh ngarumasakeun teu bisa naon-naon. Karasa keneh yen butuhku pada batur keur silik dulungan. Ayeuna mah abah mah serahkeun pek wae sapi teh peuncit bising teu kaburuk dagingna. Minangka pamulang tarima ti abah pek we sabelah keur Pak RT. Rek diduitkeun pek rek dituang dagingna kop." Wah, piraku sapi sabelah kudu didahar dagingna ku sorangan. Teu sanggup kuring mah lain kerud. Paling beuki ge da goreng na kuring mah. Disumun, dipasak, digoreng, dikumaha we lah. Da teu nitah dituang daging atahna. Cik Bahdaim beuki darian. Nyari ku teu naman mah, keun ku kuring rek diuruskeun. Geus puguh kitu mah para mitra. Pak RT nyalukan baturna saurang dititah menta tulung kanu sejen sangkan mantuan miara sapi. Lebar mun teu dipiara bisi lapur teu kapulu. Waktosna see para mitra, ieu mah hanya akalnya duwi ka dieu heula ye dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileuksa etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae kasadayana permios.